Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Simkuring langkung ti payun, senja nyanggakeun puja sing sareng puji. Ka Gusti Nu Maha Suci. Maha welas asih, wirah dina dangtieu mangtena atos mangparikeun nugrahatan urang anu sami-sami hadir di tempat anu mulia ieu. Mangrupa pirang-pirang nikmat anu tangwangkenan urang sadaya tiasa riung mangpulang mampakrok jongkop patepang rarai. Dina suasana silaturahmi tur aya dina kaayaan sehat walafiat. Ibu-ibu bapak-bapak anu dimuliakeun ku Allah, mangga urang dikawitan ku maos bismillah. Sumangga ka Ibu Ramana Neng supados ngadeg teras nampangan. Calon panganten anu di kamar Ibu ngadeg di kenca. Panangan nyepeng angkeng putrina teras Ramana dipayun nyekel lilin. Ibu Ramana calik dina korsi, aisan dilesotkeun. Calon panganten deku di payunan Ibu Ramana. Duh Ibu, hapunten abdi ti luhur sausap rambut, dihandap sausap dampau. Abdi rumangsor saur bahe carek, calutak kanu janten indung. Bu, ngawitan aing kedah jengkar di payunan Ibu ngabakti kanu janten salaki. Titis tulis nu moal tiasa dihapus, seja ngambah sagara rumah manehna Ibu. Mugi kersa hapunten, basa abdi nu matak rasa. Mung Ibu ngajalarkeun, Ibu sakali deui abdi hapunten.
Alhamdulillah rengse acara sungkeman ku urang sadaya parantos ka Badungan. Mangga ayeuna urang teraskeun kana acara siraman. Upacara siraman ngawengku ngamandian calon panganten ku cai anu dicampur cai kembang 7 rupa. Tujuan upacara siraman nyaeta perlambang pikeun ngahontal rumah tangga anu suci oge kudu dimimitian ku badan anu suci jeung niat. Sakitu wae kanggo ieu acara ngaraos sareng siraman. Bilih aya kalepatan, abdi nyuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua tiga. Aku jalan ke Noel.